Naon? Pusing dengan ieu alamat budak. Sarua di dieu apa teh beurang keneh urang teh neneangan geus ka Lembang, mana urang teh. Lain neneangan urang di beurang keneh ya budak ieu aduh lebar heula mun teu kapanggih teh mah. Heeh bener. Lain naon urang kan tadi di jam 3 ini teh. Dieu nya pan teh heula ini teh. Kemarin di itu geus sareng panggih keneh. Orang enak orang lapar itu orang kajereh sarua urang lapar. Ayo urang bukan kapanggih. Heeh. Mobil lah we nama ngeros merah kemeng banget mobilnya dua tuh kurang teh tadi urang teh nunggu neneangan budak Aurel seru apa budak teh di mana ya alamatnya di Burang kene urang neneangan alamatnya budak teh komo di dieu kita tadi jam 10 cenah nama cenah mah budak teh diajar teh di Sanggar Arumsari Bandung. Kan Arumsari teh lupa. Wah, Arumsari mah di Bandung, yang di Sumedang ada mah yang di Sumedang budak teh. Aya alamatna geus pasti eta aya. Pasti alamat itu. Geus pusing apa teh. Tapi kan eta aya nomor kontakna meureun. Kang. Ya, milarian saha? Milarian yang Aurel gitu teh. Aurel. Ya, Aurel mana? Aurel mana? Aurel Arumsari. Aurel tukang jaipongan orang alit teh alit cere tapi rica sanggarna teh diajarna teh di Sanggar Arumsari Bandung. Kurang kali abi teh eta mah. Kurang kali? Nya kurang kali. Cing ini ngapotona. Fotona tah. Fotona. Oh, bener Pak. Alah. Bener. Kan sepuhna. Nah, iya dua, iya ibu, iya ayah, iya sepuh teh. Sepuh ayah. Alhamdulillah. Apa gagal? Teh apa gagal teh leres? Kayak masak naon bulan yang Aurel. Antara uang. Iya Pak. Si kuring teh aya tugas itu di bos. Ieu teh neng Aurel teh katawisna sae pisan ngibingna teh. Jantan bari di canak we, bari dipentaskeun. Alhamdulillah. Jadi rasa sareng apa gagah teh? Apa gagah teh? Baru kenapa? Apa ke di medsos we, apa gagah tehnya dino happy nya. Oh, bukan epetan kan. Sudah teh sanes mah. Kan di paling mana? Aya neng Aurel apa? Neng Aurel teh menuju pesantren budaya di Subang. Oh, loh. Nya di Subang. Pesantren budaya di Subang. Geuning. Atuh pangitan wengi ayeuna mah teu biasa penaknya. Biasa. Tapi ibu Mina di dieu caket teu? Caket. Paling kulon. Iya. Ya sekatana da abi tos. Kopi, Bu. Tos begitu ieu mah kitu nya. Naon teh? Kumaha mun sakatanan urang abumi. Heula. Kopi heula. Nah, kopinya. Lain, Pak. Datos wengi teuing atuh ninggalnya teh waktunya. Nya. Bade ngiring kulam. Soalnya abdi ditabung kilu atuh. Gelarian teh nya urang teh tepi pisan, Kang. Urang teh kedah ka Subang atuh nya panggilna Bah. Ya, belah ke Subang. Urang ka Subang. Ayo lah katana aloko abi oge. Ka Subang teh nya aya si Madu teh ya. Dinten Senin urang teh urang ka Subang teh nya. Senin urang teh kada teh poe Minggu penting isu berarti ka ditu. Siap. Subuh. Nya gaena ka Bumina heula. Ka Bumina heula. Siap. Urang ninggal Bumina heula. Urang ngiring kulam teh sawios. Utamina mah ulang intona prestasi anu penting kuning Aurel. Seueur prestasi banyak. Di kelompokna teh nya makana kitu urang teh ngacuk galur teh kitu. Ngabuktoskeun. Eta urang teh ngadu prestasi. Mohon. Karena mah nya urang urang tinggal ngiring bapak gitu nya di ngiring kulam mah gitu. Kopi apa? Nah ini tampe Pak. Aduh surput lah. Tampe.
ieu kan rokok kamu teh. Heureun ku ieu meureun heureun tangtungku. Prestasi bungkulnya prestasi bungkul alhamdulillah. Prestasi. Di iraha ieu teh, moal kali teh. Wah, Cobi Ya. ya ieu teh prestasi Aurel dikenal wisan belajar di PK jika ayeuna balik radio. Ya alhamdulillah. Aurel tos gaduh prestasi anu sakieu seueurna di antawista tingawitan level kota dugi ka level provinsi dugi ka kengeng dialog gubernur terus 2. wah harus kamu mau kerja apa sekarang mau ini jangan berdiri terus kayak Agustusan dia mau menang teh gitu ya teh ya alhamdulillah Aurel dina tingkat provinsi Jawa Barat mah terus sabaraha kali juara ka hijina oge kan ada dia paling bisa juara RT paling yang kepaligana oge sanes mampu dina tuna dina duet oge alhamdulillah juara ka hiji di Jawa Barat daerah Kinarya teh kan sapertos tu pialana kan tahu istilahnya alhamdulillah hasil tinu latihan ku katekunan kerajinan tekatan ieu urang kali paras berarti urang salah kesana aja kesana urang yang teh sudah tadinya cina Aurel teh tah kieu aya mah kumaha ge tos wengi tah papa Aurel ieu balik istirahat balik di mana itu mungkin di mana teh di lantai biasa nama tadi nama milarian di masjid lantai 2 ya Kang, mohon atuh Kang, janten aing teh urang subuh we kasubangnya, urang dengan Aurel teh. terus tak gitu abahnya orang sekatan ada serang abah atunya insyaallah Sareng abah ini kali itu urang ka pasantren budaya teh. terus Kasubangnya kan ya. Gitu. Atuh nuhun pisan Kang. Aduh, nuhun pisan. tos diangkan Atuh nuhun pisan abah Yes, hey, hey. Hayu bare sunda wala sadaya. Yes, hey, hey. Hayu bare sunda wala sadaya. Urang nambangkeun lagu lawas Sunda Wallace Mujang Priangan. Yes. Come on. Sukang kabayan nambihan cahaya dan dosa sederhana mojang tiang Oh yeah, come on. Hey, hey, hey. Alhamdulillah mah nah sampai sampai ya ka Subang nah ieu perjalanan gimana ya saya tadi kapagat di pas di Taliban terakhir kalau bagaimana itu kayak teh ada acara mereka di lambang lain baik bah punten mana kali mah nang Aurel kan di kamar kasih kena bola mah orang buka ke berapa serius serius orang buka ke ya Neng, Neng, nah iya, dia punya buka, Neng, Neng nggak siap-siap ah, sono buru ah, makan sakit ya, kurang ninggal kaparigelan ah, ya, mantap gitu, itu mandi, iya, wah itulah mandi sebelah. lain ada Kang Oton euy Ieu nak ieu nya, asli na tumis si istri harang panon, eta amun nu boga hutang teh geus leueuh
kan hutang wae nya Da inget kumaha teh urang hirup di dunia ukur kumaha. curhat jadi urang teh itu bener rek di dieu teh Lokasina, bah di dieu bah di dieu wae Naik kali teh. tapi nungguan si neng ka mana ya Ari menuju ieu lah. Itu menuju Dandan. oh dangdos nah buat di dieu kumaha ya teh ceritana Yeuna non lokasina alam. Lokasina teh alam itu aya sungai. Di sungai teh walungan Walungan. wahangan Aya zaman baheula mah kan wahangan. Baheula debat urang mah kan aya di ditu geus loba. ya bah ya Nuhun. Jadi lah sareng laguna laguna teh ieu teh lagu Bentang Ronggeng tentang ronggeng. ya nah tadi teh sangkarna teh Sanggar Arum Sari. Sangar Arum Sari urang di Subang Ini. neng Iya. Hitam hidung. ini lamun ditakan di dieu mah Menang botol. Menang botol. Ini murah kali teh. Lain geus di sana asa jauh mula melu gitu nya. Asa jauh mula melu. Ari neng ngal kami teh. Sintari. Aurel. Aurel naon? Aurel. Tak sudah sana. Aurel Besta kali. Belva. Ah. Jadi kami mah kieu mak euy. Kami mah kataji budak segede ki petok. Segede petok. Letik. Geus bisa ngabanggakeun ngareuskeun biji orang tua. Ya, Eta jeung Kang Anton pas kemarin urang ka Gembira teh. Eta piala mainan ya. Lain palingan urang teh berjuang teh nya pamukakeun lawan. Jadi urang berjuang teh nya nepi ka tenaga gitu. di ieu Kang abi teh nya kalau rasa pernah jeung akang tanya kamari teh bisa di warungnya nepi ka monokna urang teh nepi ka ngiling peureum Mbah abi teh Mbah. Kulab Ieu teh di Bandung teh. pas teh aya di Bandung. Pasantren budaya teh di dieu nya. Budaya di dieu. Neng, di kelas berapa Neng? Kelas 2. Kalamang, mau masa meker, Pak. Kelas 2 SMP. Ente hapianan mi loba-loba teuing. Di kelas berapa? Di kelas 2 SD. Kalah atuh. Oh, bener ka film wae. Tah di si Mamang aya ari nya. Di mama tadi ka dieu. Tadi Mang Anton Buhun sareng Mang Aceh teh di subuh keneh. Ulam di rorompok salira teh neng. Hoyong ninggal cenah aneng aura teh. Tah, Juara se-Jawa Barat. Ya wah. Ya juara provinsi. juara sarua keneh murid. Terus juara Ke Bandung Raya. Bandung Raya, Juara umum. Juara umum. Mantap. Mata DKI Banten. DKI Banten. Mata Jakarta aya teh. Alhamdulillah. lain macet. Mata urang teh penasaran pisan. Beres. Kataji anu namina Neng Aura teh Ku karikeun ieu Oh. tinggal. jago pisan nibingna eta di Sangar Arum Sari teh. Beres. Soalnya di piala anu alit dugi ka 2 meter aya. Aya bisa. Tapi teh Neng. Neng enak bade ngibing naon Neng? di Sanggar Arum Sari, Bandung.
sor kepada penari Sanggar Arumsari ulang. Keluarga besar Sanggar Arumsari Bandung.
geus ka posyandu banyak. Lain. Bener urang kata jipisan itu budak. Lain mending kawan. Lain alhamdulillah katanya urang teh ayeuna mah justru bisa maju. Lain urang teh bener-bener kata jipisan yang budak asli. Saya pisan Pak. Saya itu abad ya abad abad tinggal para rasa gitu abi ge bahasa itu saeutik. Lain mah. Mah urang kayaknya jadi orang ngerasa bingah amar wata suta bingah ka giri-giri. Nah, urang teh bener-bener nya hatur nuhun kangge wargi sadayana anu tos warga sadayana, wargi urang sararea nu aya di kampung Siseuh. Oh, kampung Siseuh. Lain Siseuh makan kieu. Siseuh. Siseuh. Susu, nah, cijahe, jame, tah, ya susu, susu, mantap senyum. Neng, pada kita salam, tapi mengira tahu. Warung Sari, terus, Bagaga, jangan sekolah, teman-teman, di mana di SD sabaraha? Kangge guru-guru sadayana oma tonton yang aura di Kataji spesial. Oke, tong hilap ngaturkeun nuhun kangge Bapak RT, Bapak RW, Bapak Hansipkum ka sadayana langsung kerjanya. Ya, kangge karuhun sabudeun awun pokona namanya. Orang kangge ka sadayana kangge kuncirannya mohon anu kanggo mending anu dileuwih objek. Apa atuh organ tah kitu pangitannya. Kitu pangitan atur nuhun pisan. Sim kuring aturnya bos sekuat. Sim kuring mah ajek teh. Sareng Abah Ade Warna ngaturkeun Sampurasun Kataji luar biasa. Ini atuh